Bismillahirrahmanirrahim. Qala ada Musa Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Katalah Imam Asy-Syafi'i. Lagun madang gani marabahanhu kaitu Syekh Sa'allahu Gusti Allah dirahmatihi kalawan rahmatna Allah wa ridwanihi jeung karidwan Allah amin. Alhamdulillah ari sadaya pujian wa fadlillahi atas kagungan Allah tabarukan karena Allah barokah bi Fatihatil kitab kalawan Fatihatul kitab liannaha karena saestuna itu alhamdulillah eta ibtida'u kulli amrin tibalin mimiti nasaban-saban perkara tibalin anu ngabogaan kahadean wa khatimatu kulli du'ain jeung panungtungan saban-saban doa mujabin anu dijabah. Jadi dimimitian kudu ibtida nu kahiji ibtida hakiki nyaeta ku bismillah, nu kadua ibtida idhofi nyaeta ku alhamdulillah. Duanana berdasar kana hadis an sami kullu amrin dibalil la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa aqtab aw ajam wa abda dina sapalih riwayat kullu amrin dibalil la yubda'u bihi bilhamdulillah wa huwa aqtab ajam wa abda. Dua hadis eta dua keterangan eta siga kontroversial, padahal itu numut versi ahli ma'ani bahwa ibtida itu kabagi kana dua, hiji aya ibtida idhofi aya ibtida hakiki nyaeta madzukira amamal maksud walam yataqaddam alaihi syai'un. Itu patokanna natina jamak nyaeta perkara ibtida anu dina ghayatul usul, ibtida anu dimimitian anu dicaritakeun amamal maksud di hareup pangheulana pamaksudan bari teu kapieulaan ku kalimah anu sejen. Itu nyaeta bismillah disebut mawi bismillah disebutna ibtida hakiki. Nu kadua ibtida idhofi nyaeta alhamdulillah mawi dibahasakeun kullu amrin tibalin la yubda'u bi bilhamdulillah. Dimaksud ibtida nya adalah ibtida idhofi. Ibtida idhofi adalah madzukira amamal maksud sawa'un yataqaddamu alaihi syai'un aw lam yataqaddam. Itu patokanana nyaeta ibtida anu dicarioskeun di depan baik kami kapieulaan kalimat sejen atau teu kapieulaan kalimat sejen, itu disebutna ibtida idhofi. Nah alhamdulillah ieu dikawitan ku bismillah jeung alhamdulillah berarti diange duanana nya ibtida hakikina nya ibtida idhofina. Noi aya nu geuningan dina khutbah aya nu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin berarti ibtidana ngane ibtida idhofi. Lamun bismillah alhamdulillah ibtidana duana nanti ange ibtida idhofi ibtida hakiki jeung ibtida idhofi. Wa khatimatu kulli du'ain jeung panungtungan saban-saban doa anu dijabah alhamdulillah. Wa akhiru da'wal mu'minina jeung panungtungan panggerakna pirang-pirang mukminin doana pirang-pirang mukminin fil jannati di sawarga darus sawabi dari sawabi anu jadi tempatna ganjaran. Alhamdulillah itu adalah panuntungan saban-saban doana jami-jami ahli sawarga engke di sawarga. Akmalul mahamid pangsampurna hamdalah yaitu alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan seterusnya itu hamdalah anu sampurna. Ahmadu muji kaulahu ka Allah an wafaq
Kana yen maparin muji di dia bi ahmadu di dia bi mana syukur. Syukur ka Gusti Allah. Annal hamdalillah namadu hada hamdan bi muqabalatin nikmah. Mujina bi muqabalatin nikmah berarti disebut syukur ya. An wafaqa kana yen geus maparin Gusti Allah. Man kajalma arada anu ngamaksud anu ngeresahkeun Allah min ibadihi ti pirang-pirang hambaan Allah litafaqquhi pikeun ngarti fiddini dina masalah agama ala wifqi muradihi netepan anu ngakuran kana muradna Allah. Sebab dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Rasul, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jalma nu rek dicinta ku Allah jadi jalma hade, maka eta jalma bakal dibere leuyeun ngarti dina masalah agama. Wa usalli jeung salawat kaula wa usallimu jeung maca salam kaula ala afdhali khalqihi ka anu pangutamana ti pirang-pirang makhluk Allah Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalina anu jadi gununganana pirang-pirang para rasul al-qaili anu ngadawu may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Man sajal mayurid anu rek ngeresahkeun sallallahu Gusti Allah bi kaitu man khairan kana hade yufaqih maka bakal mere ngarti Allah kaitu man fiddini dina masalah agama. Eta tamat. Wa ala ali jeung ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kangjeng Nabi. Muddata dzikri dzakirina dina samang-samang saelingna pirang-pirang jalma anu areling wa sahwal ghafilina jeung pohona pirang-pirang jalmi anu paroho ka Allah. Jadi musannif dia muji ka Allah teh karena arah-arah syukur an wafaqa man arada min ibadih litafaqquh fiddin. Beliau mensyukuri bahwa dirinya termasuk karena kategori orang-orang yang terpilih ku Gusti Allah sesuai sareng sabda Rasul. Taufik di Allah. Jadi syukur karena yen Allah geus maparin taufik. Panari taufik teh khalqu qudratu ta'ah. Karena yen Allah geus ngadamel dirina bisa cicing dina taat. Bisa yufaqihu fiddin. Lain agul ya musannif teh lain. Sejak tahaddus bin ni'am merasa bangga bahwa dirinya teh naon anjeunna teh mantenna teh diurus ku Allah hingga nepi ka tafaqquh fiddin. Jadi jalma-jalma nu jadi ulah sagawaya jalmi-jalmi nu ngarti kana masalah agama itu adalah orang-orang pilihan Allah. Madak nu ngaji mah sabab jalma-jalma dipilih ku Allah di ayat may yuridillahu khairan hadis sahih yufaqihu fiddin. Wa ba'd jeung sabadana maca bismillah alhamdulillah shalawat jeung salam mabni domah sabab nyimpen kana mudhof ilaih anu dipikeun takdirna wa ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami wa mumbinaan ghaira in adim tama udipanna lahu udipanawian makuddima mentak mabni domah. Hadza hari
Kitab eta kitabun hiji kitab bi ghayatil ikhtisari dina antekna ngaringkes-ringkesan. Ieu kitab teh sangat ringkes cek musannif. Cek urang mapan sangat hese. Wa tahdhib jeung ngabersihkeun. Wa dhabtu mernahkeun kaula. Ala kitabi dina kitab al-musamma anu dingaranan bitaqribi kalawan kitab at-taqrib Fathul Qarib lian tabi'a supaya narima manfaat bihi kalawan ieu kitab sal muhtaju jalma anu mikabutuh ilminal mubtadiina ti pirang-pirang anu dialajar li furu'i syariati kana pirang-pirang cabang syariat wa dini jeung agama hiji kaula mernahkeun kana ieu kitab teh malar mandar jadi manfaat keur jalmi-jalmi anu dialajar kana masalah furu'iyah. Jadi lain geus luhur ieu teh karek tingkatan diajar. Anu urang mah tingkatan jagoanan nya. Gitu sabab geus kararana dua jilid wah geus tingkatan jagoanana we. Ia adalah kakarek dina target mubtadiin geuningan dina furu'iyah teh ku ieu kitab teh dihoreng si mana horeng teh. Nu kadua pangharapan musannif waliyakuna jeung supaya yen bukti ieu kitab teh eta wasilatan jadi cukang lantaran lin najati kana kasalamatan yaumaddini dina poean kiamat. Nu kadua mudah-mudahan cek musannif ieu kitab teh jadi wasilah jadi cukang lantaran salametna jalma-jalma dina poe kiamat. Oh anapkan jeung kamanfaatan li ibadihi pikeun pirang-pirang hambana Allah al-muslimina anu Islam. Annah kana saestuna ari Gusti Allah eta sami'u du'a ibadi. Eta sami'un anu ngadang doa ibadihi. Bade kitu mangga. Bade didapatkeun sadayana mangga sami'u du'a ibadihi. Anu ngadang kana doana pirang-pirang hamba-Na Allah. Kalawan sima qabulin Gusti Allah. Bade dijabah. Sima qabulin berarti. Ujar mas sima qabulin. Jangan. Pangjanakeun ka ieu. Ngan beda. Geuningan cenah uing ngadoakeun teu wae henteu naon wae henteu sami da eta didenge wae ku Gusti Allah teh cenah kitu. Teu dijabah wae. Jigana teh can jadi ibadihi urangna. Lamun geus jadi ibadihi mah jika teh can jadi hambana Allah. Lamun urang minta gaji bari urang digawe dibere, ngan lamun urang teu digawe minta gaji masing totongengan teh semua dibere pisan. Qaribun wa qaribun. Tur anu deukeut mujibun anu ngaijabah. Waman jeung sajal makosodan ngamaksud itu man. Nah eta. Hukal. La yukhayyibu mangka muarugi itu man. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tentu ayat
Wa idza salat jeung lamun nanyakeun ka Kanjeng Muhammad saibadi pirang-pirang hamba kami anni dina masalah kaula fa inni mangka saestuna ari kaula eta qaribun deukeut. Atuh meureun ari Allah deukeut mah meureun Allah teh butuh kana tempat. Nah, ya berarti kalimah teh disebut ayat mutasyabihat. Fa inni qaribun lamun alepan ari Allah mah teu deukeut teu jauh. Teu ngamaha teu ngamakan. Teu butuh kana tempat jeung teu butuh kana hiaj jeung jihad. Teu ngamaha teu ngamakan Allah teu butuh kana jihad. Teu di luhur teu di handap teu anta teu pisah teu hareupeun teu tukangan teu kencaeun teu katuhun teu luareun teu jeroeun teu deukeut teu jauh geuningan ieu qarib asal ieu rongko teu deukeut tapi teu jauh dina pada Allah qiyamu binafsi geuningan qarib nu dimaksud ku qarib di sini adalah rahmat Allah deukeut ka hambana pangninga Allah deukeut ka hamba. Caket Gusti Allah. Mun urang mah caket beuki caket. Saur Gusti Allah lamun anjeun ngadeuketan kaula sadepa kaula leuwih deukeut sasiku. Lamun Allah anjeun dina diskusi, lamun aranjeun kabeh ngadeuketan kaula sasiku, kaula leuwih deukeut sajengkal. Caket rahmat Allah deukeut ngahiji deui Allah detik walam jeung kanyaokeun ku anjeun mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul wa'lam aidi alamu min babi itlaqil mufrad wa iradatil jama' mun aya wa'lam jeung kanyaokeun ku aranjeun kabeh anau kana saestuna kalakuan jeung tingkah yujadu dipanggihan fi badin nusihadzal kitab dina sapali salinan ieu kitab fi ghairi khitbatihi dina lian lembaranana ieu kitab naon tasmiyatuhu ngangaranan ieu kitab tarotan sakapeung bitakribi kalawan takrib wa tarotan jeung sakapeung bi ghayatil ikhtisari kalawan ghayatul ikhtisar palidzalika mangka karena itu tarotan bitakrib wa tarotan bi ghayatil ikhtisar samaitu ngangaranan kaulahu kana kitab bismaini kalawan dua ngaran ahaduma anu ari kahijina tina itu ismail eta fathul qaribul mujib bi syarhi al-fadhi takrib dina nyarahan pirang-pirang lafaz takrib wasani jeung ari anu kaduana eta al-qaulul mukhtar bi syarhi ghayatil ikhtisari dina nyarahan kitab ghayatul ikhtisar titik qala ngadaw Syekh Imam Syekh al-Imam Imam Abu Thayyib Imam Abu Thayyib wa yustahabu jeung dimasurkeun aidon bi Abi Suja. Jadi pengarangna Abi Suja. Kalawan Abi Suja. Mun di urang mah madaekeun disebut Suja teh. Disebutkeun di kecos Syihabul millat anu jadi lampuna millah agama waddini jeung tegasna agama Ahmad bin Husain tegasna Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani jadi ngaran aslina alam karimna nyaeta Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Alam
kunyahna nyaeta Abu Thayyib, ngaran masyhurna nyaeta Abi Suja. Sako muga nyemarambahan sallallahu Gusti Allah sirrahu kana pakuburanana itu Syekh Ahmad bin Husain Soibar rahmati kalawan koceran rahmat wardi waridwani jeung karidwan waskana jeung gua nempatkeun Gusti Allah ka itu Syekh ala paradisil jinani kana pangluhurna tina pirang-pirang surga firdaus. Titik qala rahimahullahu taala wallahu